zaman nu ngacaplok urang patepang dangu deui dina konten anu maneh di kanal Caplok Radione. Ngabubuule seni budaya Sunda dina wadah anu ngigelan jaman mangrupi-rupi ngecina utamina cerita dina basa Sunda. Campondong so, 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 campondong so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana sampurasun. Wilujeng wayah kieu. Pang dari sebat wayah kieu teu da benten-benten pangintennya aya nu ngadangukeun nuju wengi, nuju anjing-anjing, nuju siang kitunya sonten sajabina kitu sareng sajabina. Kumaha mugi-mugi sing daramangnya sadayana boh bilih aya anu dipaparin udur atana pikiran sehat pamugi sing sabar sing enggal diangkat deui panyawat anu nuju di paparinkeun kitunya. Oge pamugi urang sadayana sing aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala nya lancar segala rupi anu nuju dipajeng boh mangrupi ikhtiar usaha, ikhtiar diajar, ikhtiar segala rupi wae kitunya sehingga dina kalancaran kali ginanjar ridho sareng rahmat di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi kaum dangu netizen sadayana sim kuring dina danggat ayeuna baris midangkeun hiji carpon margi dina segmen carpondong sunnya. Carpon karangan Ana Mustika Ati anu kantos dimuat dina majalah Katumbiri nomor 2 tahun 1886. Waduh, berarti ayeuna mah disebatna ibu baitunya Ibu Ana Mustika Ati gitu. Anu jejerna Imah Angker. Ya, Imah Angker paroikum dangu atanapi dalam bahasa Indonesia Rumah Angker gitunya. Kumaha ieu cariosna. Mangga urang Bandungan sasarengan. Nanging sate acana sim kuring tekendat sapertos anu biasana nganuhunkeun ka sakur para wargi kaum dangu netizen sadayana anu parantos teras manco dina ieu kanal YouTube Caplok Radionet, anu parantos nge-like-na, anu parantos komentar hatur nuhun pisan pamugi konten-konten katampi. Bilih aya nu tacan subscribe mangga hatur nuhun pisan upami kersa subscribe gitunya ku jalan ngeklik selatan subscribe anu aya dina display atanapi interface atanapi naon disebutna gitu dina tadi dinya tah aduh teu pararuguh teuing atuh di mana di ditu di itu ieu interface di dinya tah dina eta tulisan subscribe eta geus arapaleun atuh geus palinter mun dituduh-tuduh kitu siga ka budak leutik we ya nya bisi wae aya nu can apa gitu anu namanya muka YouTube gitunya anu gitu ya tah mangga sajengkeun nyela we sakedeung gitu duh urus eta siapkeun nu sajian kitu saraya can kacaan acan kumaha tuh ye geus direkam ye eta si Ocam kalaka ngabala-bala keneh ngeunah cenah urasna tadi bipopon aing mah buru gancangan gitu disabot iklan eta mie kocok buru Agus ke arah rasup gitu ujuk buru ya siap tungguan kela urang geroan heura para wari kaum dangu mangga urang kawitan wae ieu carpon Imah Angker
Nanging sate acana aya anu bade ngalangkung mangga kapayun. Dikocok Bandung Sari Rasa Istimewa. Batak na buru-buru atuh itu sih mencacak sageruan limut wae istirahat. Bae atuh dangke we di pertengahan bari masuk lagi di lakene atuh ganggu wae atuh. Aku mau ke rumah haru. Aduh, babarengan asup nama anger absen. Nang kantor ya atuh dari lakene sok tempok nya kuring mah munculna oge. Rokok dibebeskeun kana asbak. Sanajan sanyana mah panjang keneh, tur beunang keneh dikenyot sababaraha kenyotan deui mah. Rada asa-asa jaka teh rek nyarita ka diah sabalakana. Inggis ngambek kacipta keheuleunaana. Geus diajam tibeh ditumula manehna hayang lalajo pagelaran jazz. Kari-kari isukan jaka kudu keluar kota. Hese rek nerangkeun ka diah yen tugas wartawan mah beda jeung pagawe sejen. Diudag ku PBJaeun nu haneut keneh. Pagawean wartawan mah teu bisa ditangtukeun memehna. Teu beunang ditunda-tunda. Kunaon sih? Kalah melong bae. Mau bilang apa? Hah? Mau bilang apa sih? Kieu dia. Naon sih? Enjing teh kumaha upami enjing enjing. Ih, enjing. Mohon kumaha upami enjing nongton jazz teh angkat sareng Kang Ongki we nya. Da jaka aya halangannya. Anger. Aduh, parorikum dangu eta nyaan we diah teh ngagedud baeud. Persis seperti nu geus diwawaas ku jaka ti anggalna. Catatan ngeunaan kasus isu masyarakat ngeunaan imah angker di desa Karang Sabelah ditunda di luhur meja. Jaka ukur netep anu baeud. Ieu berkasna. Ya sok aja. Jalir sok. Ya. Jaka taun teu. Dia ngahaja ngadamel acuk keur nongton jeung jaka. Nongton jazz. Besok teh dia teh hoyong tampil nganggo acuk nu eksklusif. Ya. Terang teh jaka. Dia ngahaja janji tepang sareng rerencangan di ditu. Hoyong terangeun cenah siga kumaha jaka anu terkenal teh. Jaka terang teh. Dia pindah diukna ngadeukeutan manehna. Sorana geus rada dareuda malah bari ngagebrag meja sagala. Terang teh. Dia teh diajakan ku papih ge ka Singapura ya. Alim, dia teh alim. Padahal lamun ngiring mah pasti dipangmeserkeun acuk. Dia butuh Dior, butuh Gucci. Marirah di ditu mah. Tapi dia leuwih lebar ka jaka. Dia milih angkat jeung jaka enjing. Tau kieu mah. Tau pikieun kitu ngiringe kamari jeung papih dia teh. Cipanona ngagaragajag parorikum dangu terus jung nangtung gap kana catatan jaka anu ngagolera dina meja. Naon ieu? Kerja ka mah dia teh henteu penting. Sanes kitu dia. Tangtos we dia teh istri anu penting saparantos emak. Nanging apaan jaka teh tugas. Lamun jaka taledor kana tugas. Naon atuh pibekeleun hirup urang duaan ke. Bohong. Jaka mah leuwih resep di kantor. Ieu tah anu penting teh ieu. Karawak eta catatan dicekel pageuh parorikum dangu. Wek disoekeun eta. Ieu tah. Aduh, ulah dia. Ulah eta teh catatan penting. Aduh. Jung jaka cengkat kak kana tak dia. Tapi dia nyingcet beri terus nyesuaik catatan lengkap beunang ngetik rapih pisan. Makan catatan. Pokna
bari lumpat asup ka jero. Para wargi kaum dangu jaka ukur ngajanteng. Teteupna sakapeung kana bubuk kertas nu ngalayah dina tehel. Sakapeung kana lawang panto tempat bieu dia lumpat bari ceurik. Aduh. Doh, di sos oek itu gerah meni bubuk kitu. Lila di daguan ku jaka bari mulungan kertas. Dia teu ngelol deui. Jaka ngarahuh, heug eta teh geus rek dimuat isukan. Apan penting ieu teh kudu asup ke headline kota. Lapor catatan teu kapuluk. Dia teu ngelol deui. Nu kaluar teh babuna. Kumaha atuh ieu nasibna ieu. Mangkaning kudu ke headline isuk teh ieu. Redaktur amek-amekan gerak duh kumahanya. Aden. Bi, kumaha? Saur non dia mulih wae den saurna teh. Oh. Oke lah kayak atosan sekedap bi. Butrut jakanyeun surat cacawir parwarikum dangu. Sasadu ka dia. Sok dibikeun ka babu anu ngajanteng keneh. Tuluy manehna pamitan ngajingjing jaket. Bi ieu punten pamasikeun we kanon dia ieu, bikeun ieu. Oh mangga den, mangga. Tuluy mobil dilumpatkeun, hatena bingung. Hek tulisan leungeun dina notes geus dipindahkeun kabeh kana catatan bieu. Kudu deteangan di imah. Tangtu kertasna geus dipikeun ku Bi Asmi. Dasasari ge indungna sok terus mersihan kamarna. Aduh. Pasti ieu geus dipikeun ku Bi Asmi, konsepna teh lah kutrat-kotretna teh kumaha nya. Duh. Balik ka imah heula we kitu. Aing kudu pupulih ka indung ka si emak. Yen penting ieu aing rek balik telat. Da kudu ngawawancara deui. Babakuna mah tahun jeung tanggal sarta nomor SK jeung cuplikan tidak almanak kantor polisi ya teh. Nu hese teh. Aduh. Ari caritaan polisi mah dina sirah keneh apal keneh ieu teh. Bener kudu balik heula ieu mah. Leok mobilna muru ka jalan ka palebah imahna. Reg mobil dieureunkeun di pakarangan. Basa panto dibuka ku Bi Asmi, kasampak indungna keur gagaya bagan di mukna keneh. Bangun reuaseun nenjo jaka balik rada haruha hareho. Brai mukena dilaan, ditilepan bari ngalengkah ngadeuketan jaka. Sok mukena dina luhur bangku. Indungna terus nuturkeun lengkah jaka ka kamarna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ih. Den jaka geuning. Mohon Bi. Ih jaka geuning. Mohon Mak. Kunaon eta meni haruha harehoh kitu. Ujang teh tulus isukan keluar kota teh. Oh janten Mak. Mak. Naon? Teningal kertas-kertas tidak tehel tadi ngabarak di dia di kamar. Oh kertas anu lalecek eta. Semohon teu acan dipikeun. Ih nya henteu atuh Ujang. Emak mah tarawani pucan piceun. Ari henteu ku Ujang di kana wadah runtahkeun mah. Kek ieu kek asa di dieu ieu di ampihan. Ieu lain. Song indungna ngasongkeun kertas lecek jeung sacawir-sacawir kertas anu ditumpuk dina kotak kardus leutik. Para wargi kaum dangu harita aya rasa kagagas dina hate jaka. Mak mah geuning uninga kumaha ari wartawan. Naha ari dia henteu. Kapan emak mah sanes TV.com. Ari dia apan mahasiswa. Tuh geuning catatan meni lengkap keneh kieu. Kitu ceuk dina pikiranna. Aduh mak, nuhun mak. Ih, Duh, kelak ke. Sabaraha peuting atuh Ujang rek keluar kota teh. mung sawengi mak. Nah kitu. Ih nya teu singna atuh melang we ari lila teuing mah. Para wargi kaum dangu
jaka netep waruga kolot hareupeunana. Duh, ma tisa ingat hirup asa cangkung si nyeri hate ku anjeunna. Tisa ingat hirup asa cangkung si kuring digaok, dicarekan sumawona diteungeul. Jika naripuh pisan ngaulaan kuring, duh, ma kitu cek gerentes hatena. Sugan sakali we aya pamerdi dah henteu indungna ka manehna. Hei, kalah ngalamun kitu atuh. Henteu mah ieu aduh, manawi tetos icah ieu catetan. Aduh, Kira rek mam heula atuh. Ma bieu ngahaneutkeun kerecek atawa rek kopi wungkul. Engke we mah. Da moal lami ieu ge bade ka kantor deui mo. Oh, kitu. Ye, ulah ngantap beuteung lapar Ujang. Geus jalug-jug saluheureun emak ge da budak Ujang teh. Kudu nurut ka emak. Kitu nyaritana teh bari seuri nepak kana tonggong jaka. Para wargi kaum dangu indit deui ka kantor ditetep kadeudeuh indung asa nyecep kana sanubarina. Najan tadi geus dicarekan ku dia. Catatan lengkap keneh nepi ka nu bubuk leutikna. Padahal kertas teh amacak tapi emak meni imet kumpulkeunana. Nepi ka taya salambar ge anu leungit. Cek pikirna jaka bisa kitu dia ngaganti emak. Geuning cana naon ge geus wani ambek-ambekan. Para wargi kaum dangu rada reuwaseun jaka teh nenjo suminar aya keneh di kantor. Padahal biasana asar keneh ge manehna teh geus balik. Aduh, lemur ieu mah ya, kalagat kieu mah lemur ieu mah. Aduh, nah lampu ceraraan keneh di kantor. Ih, Sum, nah aya keneh di dieu. Aya hak naon? Make tatanya. Memang itu kantor jaka. Ih, meni judes kitu atuh. Tuh udah sebel. Kayak lain ka, isukan teh cenah rek keluar kota. Oh, heeh. Ka desa Karang sabelah mah ye, ngaliwatan pabrik ceng-celengan. Sumi mi HP pangmelikeun hiji, hayaman, sok alus, hese pepeusna. Hah? Aya ceng-celengan hese pepeusna. Kumaha tuh rek keluarkeun duitna atuh, rek digeleng ku satung. Astagfirullah. Sok kumaha tuh eta cenah ceng-celengan hese pepeusna. Kumaha? Sok heuleuy kitu teh, heuh maksudna teh wedal kitu. Kanal. Jadi kumaha tuh jaka kudu mawa ceng-celengan gitu. Heuh eta ge lamun teu ridu. Ngan cenah di ditu teh tiris ya. Hah? Tiris? Heuh. Bisi jaka ka tiisan. Sumi boga syal tina wol. Daek makena. Oh, make syalnya. Oh. Para wari kaum dangu jaka teu nembalan lantaran ti corona asa berat. Mana kantong? Teu mawa. Cek Sumi deui. Jaka gideug. Taya bawa balik ya. Ulah dipahugikeun. Song Sumi ngasongkeun bungkusan. Jaka nampanan bari teu nyarita. Naon? Kades ya. Angker keneh di ditu teh. Angker kumaha? Heuh angker we. Sumi moal matoran ka Jaka. Kawas bolon hayang dianter. Sumi, Naon? tong papolotot atuh aya nompo ka Jaka teh ti awal keneh geus judes. Ya, Sumi aya perlu rek balik. Dianter tuh ku Jakanya. Ih, karek datang rek anterkeun balik kumaha sih? Daludeung sorangan oge. Nya geus satu baturan Jaka nganggeuskeun berita sakedeung lah. Nya. Lila moal. Moal atuh Sum. Nya, baturannya. Nya sok atuh buru. Sumi nungguan di dieu. Para wargi kaum dangu sareretan katenjo ku Jaka. Sumi menarakeun jaket Jaka anu ragrag tina kursi. Katenjo jaket teh dikeprukeun terus disampaikeun kana panyarandean kursi. Ti corona asa berat. Breh indungna anu ngampihkeun kertas catatan. Brai Sumi anu mere syal. Brai dia anu ngajengkat indit. Mesin tikna ngaduruk-duk nganggeuskeun laporan keur headline poe ieu. Ceunah aya imah angker para wari kaum dangu di desa Karang sabelah anu ceunah oge loba misterina.
Cek beja di imah eta sok kadenge aya jelema ngabangingik tengah peuting. Dina koran oge kungsi dimuat cenah aya nu kungsi nangenan jelema nu keur diuk ucang-ucangan di jero imah. Nepi ka urang desa Karang Sabelah taya nu wanieun ngalanto kadinya boh beurangna boh peutingna. Kusabab eta Jaka ditugaskeun pikeun maluruh nya henteu eta beja. Nyaan we di wewengkon eta teh tiris. Syal pamahanan sumi dibelitkeun kana beheungna karasa haneut. Teuing haneut kulantaran bahana tina wol, teuing inget kanu mere nginjeumna. Horeng lain manehna sorangan wartawan anu rek maluruh aya henteuna eta beja teh. Batur oge loba. Aya 5an nu bareng poe eta rek nangenan kaayaan imah teh. Atuh terus we tarpung di imah lurah, da sarerea ge kudu lapor heula ka lurah. 3 ti koran Jakarta, 2an ti Bandung kagenep jaka. Ngahaja ku palurah dikumpulkeun sapoe rejeung, ngarah teu kudu nyarita sabaraha kali cenah. Punten ya. Ya. Mangga. Oh, masih lama ini teh ya. Nih. Tempatnya dingin juga ya. Iya ini. Saya kira nggak begini juga ya. Lumayan di kampung jauh nih si perjalanan. Itu selami teh karampelna Kang. Ya, atukus. Ya. Punten. Akang di mana? Oh, saya abdi di Jakarta gitu. Geuning tiasa nyeros bahasa Sunda gitu. Oh, abdi ya kalau saya asli dari Jawa Barat, dari Sunda. Dari Nyalindung. Oh, Nyalindung mana? Itu Nyalindung yang suka banyak hutan lindung gitu. Oh, Mangga parantos araya. Ya Pak, sudah dari tadi Pak menunggu Pak. Ampun Pak Lurah. Ya mangga aduh. Ini teh bagaimana itu jumpa pers aja ini? Gitu, orang Jakarta nyelengkeung para ikom dangu. Oh iya, semuhun. Kitu we lah. Kita jumpa pers aja ya. Supados kahartos kusadayana urang nyanggem dina bahasa Indonesia we nya gitu. Nah, ya begitu Pak. Biar saya ngerti Pak, saya kurang bisa bahasa Sunda gitu. Bagus Pak, ide yang bagus itu. Ya mangga Pak, ngiringan Pak. Mangga dikawitan. Para ikom dangu sararea satuju. Galantang we palurah nyarita ku bahasa Indonesia di Bandungan ku sararea bari ngarasakeun pelemna lalawuh jeunan kampung jeung bajigur haneut. Ya terima kasih. Saudara-saudara ya. Mangga itu yang apa sih? Barangkali belum minum ada silakan diambil aja langsung. Ada bajigur, ada ayo sok aja seada-adanya lah di sini ya. Mangga sok. Ya udah Pak tadi. Abdi mah teu acan. Ini namanya apa Pak? Itu bajigur. Dibuatnya dari santan, gula merah, dan lain-lain lah. Oh iya, saya mau jualan. Gimana sih? Ini kan kita mau jumpa pers. Kau ngomongin kuliner. Pak, silakan Pak, mulai aja lah Pak. Oh iya, gampang nanti itu ya resep. Sampai mana tadi? Kita mulai aja ya, sampai mulai. Pelurah nu bener atuh astagfirullah. Iya. Jadi begini, terima kasih semuanya ya sudah berkumpul di sini. Baik kita mulai saja. Mengenai rumah angker ya. Dulu di kampung ini ya dan khususnya di rumah itu tidak tesingnya angker gitu. Pak maaf, tesingnya itu apa? Ya maksudnya tesingnya itu maksudnya ya nggak angker lah, pokoknya nggak ada angker-angkernya gitu. Ini adalah rumahnya Pak Somawirya ya, penilik sekolah desa. Ya beliau memiliki 7 orang anak. Semuanya disekolahkan di kota. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung. Sesudah lulus SMP di kampung gitu. Maksudnya SMP di dia gitu Pak. Ya gitu laras yang jantan saya parantosna lulus dari SMP di kampung ini semuanya disekolahkan lanjutkan di kota. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung. Nah
Tapi sesudah anak-anaknya itu jararadi gitu ya, jaranten gitu. Maksudnya jaranten apa, Pak? Maksudnya udah pada sukses gitu ya, udah pada sukses. Pak Soma itu pindah ke kota juga, dibawa sama anak-anaknya beserta istrinya. Nah rumahnya itu dijual gitu. Tos lami di Icana, Pak. Oh teu acan, nembe aya karena ya paling 2 tahunan lah panginten gitu. Itu maaf Pak, ngobrolin apa itu? Ya maksudnya ini ada yang nanya gitu, sudah lama belum dijualnya? Ya itu belum, cuman baru ya sekitar 2 tahun gitu. Oh iya. Ari di peserna kusaha, Pak? Yang membelinya itu dari Pak Soma Wirya itu adalah Pak Hendro Sugandi. Jaka ngarengkog paroekom dangu. Manehna ingat kana berita anu kungsi dijieun ku manehna sorangan ngeunaan penghargaan anu dibikeun ka hiji direktur anu leungit keur tugas. Ngaranna sarua Hendro Sugandi. Manehna menang penghargaan pedah dianggap maot keur tugas. Penghargaan teh ditarima ku pamajikan jeung anakna. Can lila kakara saminggu ka tukang. Malah dina koran batur mah Ibu Hendro teh diprofilkeun lantaran tabah dina nyang hareupan hirup. Salila 1 tahun leuwih ditinggalkeun maot ku salaki. Bari teu kanyahoan ka manajigna. Ari ieu kari-kari ayeuna bet aya anu sangaran. Ke Pak. Punten jumeneng keneh Pak Hendro teh, Pak. Kan tenan. Jaka ngarenghap. Meureun sangaran cek hatena. Tapi keukeuh manehna aya kareteg hayang maluruh siga kumaha rupana Hendro Sugandi teh. Ras deui inget nununa potret gede almarhum teh Sumi. Poho deui persis nama. Darea atuh potret anu dijieun teh. Eta di mana ayeuna linggihna, Pak? Di kota. Pak Hendro Sugandi teh di kota ayeuna mah. Di kota naon maksudna atuh meser ieu bumi? Maaf. Mohon pakai bahasa Indonesia, saya nggak paham. Ya maksudnya ini ada yang bertanya lagi. Mas ini, si Akang ini, Pak Hendro Sugandi itu tinggalnya di mana sekarang gitu. Saya bilang ya di kota gitu. Terus dia nanya lagi, kenapa kalau tinggal di kota kok harus beli rumah di sini gitu. Oh gitu, ya baik. Baik saya jelaskan ya. Pakai bahasa Indonesia supaya seperti kesepakatan tadi di awal ya. Ya sepertinya untuk istirahat aja rumah itu teh. Ya. Villa lah, semacam villa mungkin gitu. Karena ya sering juga beliau itu pulang pergi ke sini. Tapi sekarang udah lama nggak ke sini gitu. Pak Hendro itu. Ya mungkin sudah 2 bulan saya nggak ngelihat beliau ke sini. Ya makanya rumah itu udah ada yang nawar lagi, mau dibeli lagi itu rumah gitu. Malah Pak Soma Wirya ya, Pak Soma Wirya sendiri pemilik yang awal gitu, udah ikut nawar juga mau beli juga itu rumah. Tapi kenapa? Tapi keburu banyak kejadian gitu. Ya. Kejadian-kejadian ya yang membuat saudara-saudara datang ke sini sekarang. Nah, tapi gini aja lah. Kalau mau lihat-lihat itu rumah, ya silakan saja. Nanti saya antar. Tapi saya keberatan gitu. Keberatan kenapa, Pak? Ya keberatan kalau dimuat ya di koran-koran atau media saudara-saudara jika nanti benar-benar melihat hal-hal anu aneh di itu rumah gitu, di rumah itu. Jadi tolonglah kalau melihat yang aneh-aneh gitu jangan dimuat gitu maksudnya. Kenapa, Pak? Ya saudara-saudara mungkin paham posisi saya sebagai lurah di sini ya. Saya tidak mau desa ini jadi terkenal horor, terkenal angker, ya. Kemudian jadi bahan tontonan datang ke sini gitu, orang datang hanya untuk melihat hal-hal yang
mistis gitu. Itu maksud saya. Bagaimana? Paham? Kita ada kesepakatan ya. Para warikum dangu ngadenge ucapan palurah gitu. Sarerea nyanggupan pamenta palurah teh. Atuh telila ti harita terus maranehna ngabring diantar ku palurah jeung sabaraha urang di dinya. Di jalan kalebah imah angkar tea katenjo barudak jeung sababaraha urang kolot narenjokeun bangun heran nempo jelema abring-abringan jeung lurah. Malah barudak mah ngilu ngabring-ngabringkeun majarkeun teh rek ka imah juring. Tapi barudak mah ngabring-ngabringna teh ukur semet tanjakan. Tidinya mah ukur lurah jeung wartawan we anu neruskeun lempang teh. Nyaan imah teh nyang celing pisan nilik kana potonganana nandakeun yen nunyeun eta imah kungsi ngambe didikan Walanda. Duduk jandelana potongan pantona jeung suhunanana nemper-nemper imah kabaheulaan. Nu nambahan angkerna eta imah loba tatangkalan anu geus laluhur teu kaurus. Jandela geus kalotor tur kaciri pisan tara dibuka. Barang sup oge geus mata kukurayeun. Ramat lancah di ditu di dieu 2 bulan kitu taya nu neang atuh. Barang-barang nu aya di dinya anger keneh kawas taya anu ngomeng-ngomeng. Sanajan ukur sabaraha hiji bangunan teh barang anu alalus mah geus dikerid peuti ku nu boga imah. Ya, inilah rumahnya. Silakan masuk, mangga. Ya, aduh asa jadi guide tour ya. Aduh. Nyata sawios atuh Pak sakali-kali Pak. Iya, ya. Mohon gitu, Chef. Aduh, kadang ujang, kadang Asep nya abdi teh nyebat teh. Wios Pak. Bade naon wae gitu mangga. Bade aom mangga, bade juragan mangga. Teu tiasa atuh kitu Pak. Pak punten ieu teh carios angker Pak. Mohon eta tuh ujang namanya nyarios kitu. Pak mohon kumaha saterasna ya. Iya, saudara-saudara kesini berkumpul dulu di sini, jangan roaming dulu ya, jangan beredar dulu. Ayo kumpul dulu ya. Oh iya Pak, ya. Nah, ini nih. Jadi dulu mah Pak Hendro sering kesini sama istrinya, ya. Ya katanya mah istri muda gitu, istrinya itu teh. Ya kadang ada seminggu di sininya teh. Tapi jarang lebih dari seminggu di sininya, ya. Nah seringnya mah suka di kota gitu beliau teh, Pak Hendro itu. Kalau dianya sedang tidak ada ya istrinya aja sama pembantu-pembantunya, beberapa orang di sininya gitu. Itu Pak Hendro itu punya anak Pak? Belum Mas, belum punya gitu. Itu di atas ada ruangan lagi Pak? Oh iya, itu ada loteng. Ini loteng, ini tuh tangganya di sebelah sana. Mari kita mau melihat ke atas. Iya Pak, saya penasaran, pengen lihat ke atas. Ya Pak, betul, kita ke atas aja Pak. Ya, ayo nanti, ayo saya antar sekarang. Mari. Awas hati-hati ya, jalannya hati-hati. Bring para warikum dangu sarerea muru kaloteng. Tapi basa batur narai kaloteng jaka bet katarik ku hiji tempat anu aneh. Ari lawangna pinuh kuramat lancah tapi tarikan pantona menilesang tapak nyekel jelema. Lamun dibandingkeun jeung tempat sejen ramat lancah di dieu mah asa nyurigakeun. Sakumaha kotorna oge ari 2 bulan mah ramat lancah moal tepi karembet kieu
nyayud hareupeun pantau. Para wari kaum dangu ku Jaka ditarik cecekel pantau teh. Tuluy digujrag-gujrag, sing horeng ngonci. Lalaunan dijejak saeutik. Karasa kuat pisan pantau teh. Ragamang manehna kana rokrak nu aya dirinya, tuluy ramat lancah disuaikeun. Tapi karasa pageuh. Aya aneh tempat ieu mah. Meni kuat ieu pantona dikunci ya. Aya rokrak teh. Iya. Nah aya ramat lancah pageuh-pageuh teuing. Kieu atuh. Gap dicabak ku manehna. Horeng lain para wari kumdangu, lain ramat lancah. Saliwatan mah siganya ramat lancah tapi lamun di deketan lain. Kawas benang bae. Liat tapi kacida ipisna. Aneh. Aneh. Aing moal geruh mau beja heula ka nu sajen. Kitu para wali kumdangu. Terus we manehna api-api lompat duturkeun anu sajen ka luhur. Kateh jo wartawan teh kabeh tetelepek nananyakeun segala rupa. Bisa jadi wartawan Jakarta mah moal loba curiga dan teu kungsi nyahoeun aya anu sarua ngaranna teh nyaeta Hendro Sugandi. Para wari kaum dangu nepi kabubarna Jaka oleh hemeng. Eta teh rohangan naon? Moal kitu tempat nende narkotik atawa ganja jeung sajabana. Kawasna nu ngaran Hendro Sugandi teh agen obat-obat narkotika matuhna di dieu ngarah henteu katangan ku polisi. Kitu dugaan Jaka para wari kaum dangu. Ari pamajikan nu ngora teh di mana ayeuna? Boga pikiran Jaka rek nanyakeun sorangan ka imah lurah. Manehna henteu terus balik harita. Tuluy Jaka nepungan deui lurah ka imahna. Kasampak keur ngabaheuhai di kawas sangsang wungkul. Alah. Tas nganter-nganter wartawan abring-abringan hayang nempo imah angker cenah aduh lumayan ye. Ni isheula hareudang kieu halodo ieu teh duh. Punten. Assalamualaikum. Aya saha eta euy? Duh, gala-gala. Aduh den wartawan geuning. Geuning teh acan uih ieu teh. Oh, tadi Ujang, terus Asep, terus ayeuna Aden, kumaha teh Bapak teh? Mohon biasa we kitu naon we lah pan atuh. Kira sedap aduh. Mangga kalebat Asep. Tuh ayeuna geus Asep deui. Mangga atuh Den kalebat sok. Mangga sok. Ceuk palurah bari gura giru cengkat. Kop nyokot baju tina panyarandean kursi rap dipake. Aduh punten Pak ya. Aduh punten ieu balatak ieu aduh. Aduh nembang geureuh Bapak teh ieu. Mohon sawios Pak. Aduh punten we abi ngaganggu ya. Oh henteu mangga wae teu sawios ieu mangga sok calik. Iya. Abdi teh aya kapanasaran keneh Pak ieu teh saleresna mah. Aduh ngeunaan naon teh? Sun eta bumi angker teh kitu. Oh eta aduh manawi teh naon manawi teh bade neruskeun resep bajigur anu tadi. Oh sanes abdi eta mah nu perioge mah tadi urang Jakarta cenah bade calan di Jakarta bajigur. Oh iya rumah imah angker teh ya. Aduh mangga bade ngecakeun dongengna Bang Yenten ya. Heuleuh para wargi kaum dangu rupina urang cagkeun heula nya ieu Carpondong Sun bagian kahiji dina jejer imah angker. Kumaha tah saleresna imah angker teh? Mangga urang Bandungan dina bagian salajengna. Simkuring takendat radia punten wireh seueur kakirangan sareng kalepatan dina bidangkeunana pamugi sasiereun sabeunyereun sakudak sakedikna aya mangpaat, aya hikmah utamina hiburan anu tiasa dicandak ku urang sadayana tina sakur konten anu dipidangkeun dina ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Simkuring sejamit bundur. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakto.